Ganteng aing melin bencong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun darama tos taruang teu aca gaduh beas teu gaduh artos teu gaduh caroge henteu saha nu boga salaki ngacung Nurana uluh loba rana parawan. Wah iya alhamdulillah ngadedak rana ningali Dedi Mulyadi duda ngadedak rana beas tebog duit tebog salaki jeung naon boga salaki ari beas teu boga jeung naon boga salaki ari duit teu boga ari tujuan boga salaki teh supaya aya nu ngalabe aya nu ngaladu beas teu boga salak duit teu boga geus mending keneh ngaranna ulah keprok bohong getang. Ari hirup mapan aya senang, aya sus, aya nanjak, aya mud, aya berang, aya pet, aya biarkan uang tak ada, biarkan beras tak ada, yang penting ada cinta di hatiku. Mantake dahar teh jeung cinta we. Oh tidak. Oh justru cinta akan melahirkan beras. Cinta akan melahirkan uang. Kalau laki-laki membiarkan wanitanya menderita, berarti laki-laki itu tidak sungguh-sungguh mencintainya. Aing mah teu rakyatna teu pamingpinangan duit anu diomongkeun. Hatur nuhun ka Ibu Bupati Pangandaran. Ieu mah Nyi Ratu teh rada penek. Gelis goreng. Kunaon goreng? Geus boga salah. Setiap wanita yang sudah punya suami itu wanita jelek di mataku. Kenapa? Karena aku sudah tidak punya lagi harapan untuknya. Ibu Bupati irungna man cangkengna siga papan bujurna dempok biol hanyaka bau cewek mat kaing menta duit wa keun bae menta duit ge jeung warga. Bapak Wakil Bupati hatur nuhun, Pak Ketua DPRD hatur nuhun, unsur Porkopinda Kabupaten Pangandaran, Pak Kapolres, Pak Dandim nuhun kuring tadi dibere jalan. Dijagaan asup ka dieu na aing mun teu dijagaan beak awak aing. Kerewek belah ditu, kerewek belah dieu. Ampun teh meni remak aing awak. Ieu leungeun teh cager-cager, tarik belah ditu, tarik belah dieu. Aku mencintaimu tapi engkau tidak boleh melukaiku. Cinta. Ya ke Pangandaran romantis ya teh daerah Nyi Ratu. Hatur nuhun oge ka jajaran nu saratia di Provinsi Jawa Barat aya Ibu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Ibu dan Anak urang Pangandaran. Geulis teu? Goreng boga salaki. Aya kepala pariwisata aya? Oh iya. Aya kepala badan pegawaian aya? Dinas perkebunan aya? Oh iya.
Dinas naon deui? Dinas lingkungan hidup aya. Oh iya. Sekda aya. Oh iya. Boga sekda teh buku sungkul. Kunaon sekda buku sungkul hayang begero majikanna galak. Ngeunah aing gubernur nu pangeunah aing jadi gubernur. Geus ngeunaheun we. Aing mah eureun di perapatan lampu merah bukakeun kanca lol kana hulu itu. Padi teh ka mana? Pangandaran. Pak, di tempat urang aya ranah anyar sia gelo ka aing. Emang aing cowok apakah sia teh segala eta. Aya kepala BKD aya saha deui? BPMD, Pak. Hah? BPO nya BPM nu boga modal. Alhamdulillah. Kepala Dinas Pendidikan aya urang Pangandaran. Urang Pangandaran, Dinas Pendidikan. Aya kepala Bapenda, pokoknya para kepala we lah, baroga hulu kabeh. Jadi naon cenah ieu teh Pangandar hayang maju teu Pangandaran. Tamu-tamuna hayang daratang. Urang asingna hayang daratang. Robah brandna hiji tong aya runtah pabalata. Benar teu? Nu kadua, Ibu Bupati, aku melihat wajahmu begitu glowing. Tapi aku tidak melihat di pinggir jalan yang glowing eta jukut sakieu. Aing mah tukang panon teh sakulola klilik mah ieu eurih meuni jarangkung kieu. Sigana Ibu Bupati pohong rok eurih. Aing kelek mah sering dikerok sih. Oke, bising Ibu Bupati kurang mesin potong rumput, kurang dibere. Pangadesan kunci tinu pariwisata kebersihan. Ji. Nu kadua ari ka Pangandaran teh rek nempo basis ulah aya warung plastik atur sisi Pangandaran. Naon sababna nu boga warungna laku tapi patamuna mungkin dia bakal ngurangan tamu-tamu nu baroga duit moal daratang. Naon sababna tak nyaman aku memandang lautan karena ada jerawat di sana adanya. Jerawat. Dua. Anu katilu masyarakatna kudu kumaha berkesenian. Bener teu? Bali berkesenian teu? Berkesenian. Kudu bebeleman. Kudu aya aura parfum anu sarua. Punten. Jadi pariwisata mah aya tilu hukumna, aya nu kadeuleu, aya nu kareunge, aya nu karasa. Nu kadeuleu naon kabeh titingalian kudu endah. Kuring ti tadi ti belah ditu nanya, duh leuweungna alus keneh. Tapi poek ya Pak. Heeh nyaho lah. Lain lampu PJU Pangandaran mah lain kahanap ka ditu. Jeung semu beureum ditempokeun teh. Kitu tah ci aing teh ieu nya angan naon itu. Geus kemae benerkeuneun ka hareup nya. Ya. Jadi kuring nanya ka dieu. Tadi ngomong staf kuring, Pak pasangan PJU sapanjang jalan can bisa sabab ieu jalan nasional. Engke kudu nyin perjanjian heula jeung Kementerian PU yen Pemda provinsi menang masang PJU di dinya. Tapi jalan geus alus mulus glowing siga beungeutna Ibu Bupati. Tak bosan ketika dipandang oleh suaminya. Aduh. Kitu cet alus kurang tinggalikeun endah hebat teh. Tinggal ditambahan naon? Begitu asup loba sepanu. Jadi kudu diatur mungkin mah tong aya nu masang bandera di mana wae, tong aya nu masang sepanduk di mana wae kudu aya tempatna, kudu diatur sabab ieu teh kadeleuna teu mernah. Kadeuleu. Kudu endah kadeuleu. Nu kadua kaambe. Mangkat ka Bali turun di pesawat
kaambe bau rat, naik mobil bau ratus, turun di hotel bau ratus teh naon menyan. Oh, eta teh musyrik pada di ari ceuk saha euceuk meulem menyan musyrik. Naon bedana meulem menyan jeung meulem rokok? Anu teu meunang meulem naon? Meulem hulu sia teu meunang. Bener teu? King lamun ngomong musyrik, mangkat ka Arab umroh, turun di Mekah meulem naon urang Mekah? Meulem buhur. Ari buhur teh menyan nupang alus. Toko-toko di Mekah ngajajar deket Ka'bah meulem naon? Buhur. Tamu kehormatan di Mekah datang ka imah pasti meulem buhur, diputer-puter kanu awak urang teh tanda penghormatan. Di urang diharam-haram di ditu dibareuleman. Kumaha ieu teh? Nu teu meunang kumaha? Kumeulem menyan ieu engke bakal datang jin iprit karek sia teh. Malam ratusna nu mahal meh naon kaambe engke jadi merek asup ka hotel ambeunana eta, asup ka tempat pesawat ambeunana eta, asup ka panggung ambeunana teh unggal juru dibeulem kanggo naon ngabangun aromaterapi. Kan sarua di salon-salon ge mareleuman, di hotel-hotel bintang ge mareleuman engke sarua. Jadi aya warnana bau naon ieu teh? Bau Pangandaran. Punten ari ayeuna Pangandaran kesana bau naon? Bau lauk japuh. Bener teu? Ieu kesan bau lauk asin jap. Jeung nu gede teh naon laukna teh? Jamal. Jadi kesana ieu kesan wangina tidak ada. Ingat. Wewangian itu baheula sok dipake jeungeun melet, lamun melet teh pake minyak mungkin mahal minyak wangina, mungkin alus peletna, mungkin murah minyak wangina, mungkin goreng peletna. Heueuh. Lamun hayang anu tuk jelema teu boga duit pake air mata duyung. Bener teu? Ieu teh nu kaambe, nu kaangse, kudu brand. Ieu teh disebutna teh branding. Lamun geus terkesan, ingat anu kadeungle jeung nu kaangse bakal karasa. Karasana kumaha? Gamelan neng di Bali. Ari di Mekah kumaha? Tingali sound systemna alus da mahal. Eta imamna meuni dedengeun. Bener tuh? Deket didinya sholat jauh sarua son mempengaruhi pikiran. Hei, tempat wisata lamun nu kadeule nanggeus endah, nu kaangse nanggeus endah, nu kareunge nanggeus endah, karasa kanu dirina sukses wisatana tarohan. Tah ieu Pangandaran. Endah kuring bade apaya-apaya belah dieu teh hotel alus teh kuduna mah nyang hareup ka laut, tapi geuningan hotelna teh teu angeus. Kaburu teu bogaeun duit meureun nu ngabangunna cik. Embung aing mah lain ahlina, lain bidangna. Ieu tata engke ka payuna pinggir pantai ibu bupati bumi-bumi anu mayun kapalina nu milih warga engke sugan aya rezekina hiji waktu urang seragamkeun make imah awi kabeh ngajajar. Imah menang jeung warung, imahna awi warungna awi, imahna awi warungna awi. Kadituna masyarakatna kudu kumaha? Jujur. Siga di mana? Di Jogja naik beca. Ayo naik beca ya. Kita muter-muter cari bapia patok. Nanti ada batik bagus, ada kaos dagadu gitu pan. Naik kayak putaran turun weh sabaraha mas, terserah mas aja. Aku nggak ada masalah, berapa aja boleh gitu. Kulantaran berapa aja boleh pan mikir aing teh mere teh 500.000 di
urang kadang-kadang tukang ojek ngagetok, tukang beca ngagetok, nu dagang ngagetok, warung ngagetok, ngajual mie rebus 25.000 40.000 jeung kopi bubar teu daek balik deh. Naon deui loba teuing tiket. Kabelah dia mayar, asup ka dia mayar, kiih mayar, ka ditu mayar, ka dieu mayar. Kan ieu kudu diminis. Bener teu? Kan ieu kudu dibenerkeun. Ngan bedana naon, bedana teh lamun dikelola ke swasta sok narurut, dikelola ku pamarentah tara beres-beres kan. Naon sababna? Jawa Barat berkepentingan ngabangun brand pariwisata. Pangandaran adalah pantai impian. Tah kalimat brandingna eta Pangandaran pantai impian. Branding mahal aing mah nyumbang ongkoh nyeun ongkoh kalimat branding. Terang ke kadituna kudu aya khas pisan. Kopi di Pangandaran beda jeung kopi di Jakarta, beda jeung kopi di Bandung. Nyeunkeun kape di dieu, kapena nu kumaha khusus kape kopina make gula kawung. Kopina beda asli kopi ti dieu. Engke bah ditu aya naon deui? Engke tiap poe naon di dieu aya pertunjukan ronggeng gunung. Gitu anu narina barudak ngora gareulis ulah nini sanu naik datang. Bener teu? Nari hungkul nari make jaipa make tari terus make oncor. Di mana tempat kenana taruhan aing tulis asing teu daratan. Oke kuring rek datang pan ka dieu sugan we balik bisa nganterkeun. Pan rame Gubernur Jawa Barat saatos nari beri ronggeng gunung uihna ngajajabkeun. Anu narina alhamdulillah enjingna digerebeg. Bener teu? Gitu ieu bentukna engke lamun aya acara tahunan aya nu disebut acara lamun di Banten mah seren taun, dari Sukabumi seren taun, di dia aya keneh hajat laut. Aya hajat lautna ditata lain ukur ngariungna hungkul kudu aya maknana, terus kudu aya engke translatorna jelema nu ngajelaskeun maknana naon maksudna ieu teh, naon sasejen ieu maksudna, naon ieu hulu munding maksudna, kabeh aya filosofi dasarna. Jadi buku disebarkeun disimpen di Google engke acarana tanggal sabaraha tiap tanggal sabaraha engke jelema geus nyaho agenda. Terus hiji deui aya malam purnama di pinggir pantai ceurik aing rame sia. Aya purnama tiap pantai Pangandaran aya acara purnama kumaha lampuna pareuman ukur ningali purnama aya musik pinggir pantai musikna ieu ngajajar meuleum jagong pak aing mah gaya teu kudu kabali aing. Mantap teu? Mantap. Tunggu tanggal mainnya Dedi Mulia diboga pamajikan urang Pangaran dirapihkeun ku aing kabeh. Tapi ayeuna mah moal waka sabab aing ti ditu tepi ka dieu beak aing ku nini pi omongkeun nek asup rapat paripurna ieu lipstik hungkul. Untung ajudan aing ningali pak eta dilap heula. Astagfirullah ieu nini ka aing nyium lipstik kuat kieuna. Nah nasib teh kieu-kieu teuing. Duit boga jabatan gubernur diciuman ku nini we hareupeun batur mah. Aing nyumput mah orangnya kudu geulis sarua. Dan normal sih eta aing jelema. Emang aing onta. Aing keprot. Siapa sih yang tidak jatuh hati ketika memandang mataku? Nah Dedi Mulyadi teh ieu nya yo dusajeuna pejabat moal siga kieu moal. Aing liwat aya janur terus belok jelema aing kota lieureunana teh pagureuh ka mana ka ditu urang anu hajat
kaonangan orang tadi di desa Pamarican. Oh kadinya onangan nyawer penyanyi organ. Kang Dedi kunaon nyawer penyanyi organ, rakyat aing keur nyanyi bereeun karunya boga keluarga. Sok siga nu arenya ai ka aing mah aing ge saok nyaho sia ka karaokean sok nyabakan PL. Bener tak? Pan di urang mah ini bisa kabatro maneh mah dibukakeun ku aing kartuna sia. Dah 4 deui ka dieu eureun deui di mana eureun deui ta tukang baso. Naon ngaranna teh lah? Hah? Bah ditu Ciamis keneh. Banjarsari ngeunah basona aing karek geek diuk dahar baso bereng aya 7 RT mah meureun. Megah di wae Gusti ari aing nek iraha atuh cicingna ieu teh kerewek di wae nu ngagegel sagala bari ngagerewek teh meuni kasep-kasep pisan bapak teh aing mah disebut kasep tapi gegel ku anjing cai seri teh bunga teh wilujeng ulang tahun Panganda. Mudah-mudahan apanjang apunjung rakyatna sugih mukti berat beunghar pamarentahna adil ka masyarakatna tentrem ayem jauh tinu balai parek kana rejeki pahing getih pahang tulang rahayu salalawasna pun sapun gitu. Mantap ya mantap. Beres betul maral mingguan kamana ari aing cocorowokan teureun mending ngabaris kieu tuh mending ngentepna ieu hartina naon rakyatna teu loba kahayang rakyat mah ukur hayang lamun gering aya nu ngubaran sakola teu kudu mayar sakit sakola teu kudu mayar kumaha ngawitan warsih 2020 genep engkin nu sakola negeri mah gratis anu teu gaduh geus di sakola swastana gratis engke ditambih deui kanggo biaya acukna disiapkeun ku pamarentah provinsi kanggo jalmi-jalmi nu teu aya nu boga mah sia teh baju anak sia ku dipamilikeun ku nagara atuh bener tak gitu mangga urang sauran wae ieu teh aya pimitohaeun kuring pan tadi ibu bupati ke kuring nyarita Kang Dedi demi bantuan 50 miliar sebaiknya bapak mendapatkan istri di Pangandaran aing mah ai ka dieu sia teh